Cicing dede saya teh. Ulah sok nyaram ke orang cicing, aing geus pusing. Geus buru turun ceng turun. Geus ceng, lunas hutang mah lunas ceng lunas. Ah, moal deh cicing lah. Ulah sok ieu, aing geus pusing deh. Hah? Tapi naon deh? Geus ceng, gampang hutang betong dibayar ceng ulah kikituanan ceng. Keun bae aing mah kajian lunas ceng. Hah? Lunas deh, beneran deh. Asik oi. Utang lunas oi. Oh, atuh aduh. Aslina deh, lunas deh. Syukur maneh turun. Ari geus turun mapan. Mana sok bayar hutang? Hutang naon? Hutang bayar. Hutang naon? Apaan tadi geus lunas? Lunas teh lamun manehnya jeleng ceceng. Terus aing kumaha kitu anggar hutang? Nya bayar atuh mah tengah jeleng.